A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asabahu sahmun lan lamun ngenani ing sae apa sahmun jampari bi'anatirin kalawan pertolongan angin halam maka halal yasaid walau arsalalamun ngalepas si wong sah maning jampari litibari kuati kena nyoba ing kekuatan ini sahmanau ila goro dinatawa maring persejaan Fatarada saydun maka narima minta buburonan faqatalahu maka bataini ya sahmanu ing sayd haruma maka haram ya sayd fil asahi ing dalam mungguh kaul asah walau rama saydan lalaman ngabalang yasyu'ong saydan ing buburon zallahu kang yaga yasyu'ong ing sayd hajaran ing batu asir bazabain atawa rombongan kidang faso bamakang ngenani awong atawa ya rombi wahidatan ingkang suwi jalat maka halal ya wahidah wa in qasada lamun jaya wong wahidatan ingkang suwi faso maka ngenani awong gorau ing liyane halat ghairaha ing liyan wahidah halat maka halal ya wahidah halat maka halal ya wahidah fil asahi dalam mungguh kaul asah walau goban wal kalbu wa saydun lan lamun ilangan saking wong apa asulan buburan summa wajadahu kari-kari nemu ya si wong yang said maitan halekang isdet maitan halekang modar siapa isdet tengarti modar koit rumah magaram ya said wa in jarahul lamun natuan ya kalbuhu ing said wa qabalan ilang ya said summa wajadahu kari-kari nemu ya si wong yang said maitan halikang mati haruma maka haram ya said fil azhari ing dalam munggu kaul azhar fil azhari ing dalam munggu kaul azhar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suasana di majlis urang aya perbedaan karena aya dua meja lain jang eta tahu kudu pakai meja eta bakal aya tamu dua menjadi poe ieu nu milu ngaji hiji timsir Syekh Habib Toha bin Mahdi Ar-Rifai
Mesir. Muntajimna Haji Aang Munawwari Haji Badrus Salam mun aya. Kedua Habib Muhsin Alatos. Muhsin Alatos mati Jakarta berdamanya. Batur Raden Haji Oma Irama. Lain Madinah ya Pak. Habib Muhsin Madinah anu aya di lingkungan Habib Zain. Mun jadi geus aya tapi di Jakarta ditinggal datang jeung teu ngan Habib Toha insyaallah. Habib Muhsin tos aya di Jakarta ngan hubunganana jeung saha apa langsung datang insyaallah Madinah. Itu orang-orang biasa nyana girik ngaji ka dieu. Hanya narik ngaji ngandik mere penerangan orang dengekeun ke naon nu bakal diutarakan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih ngabahas tentang pepencitan disusul ku buburona. Mun aya hiji hewan di leuweung diincer ku urang make panah, dipesatkeun panah teh tujuan sasaranana deuk ngeunakeun eta buron, misalna manuk. Lepaskeun ku urang, pesatkeun ku urang panahna, ternyata horenganan jauh tina sasaran. Ari Bandung dipangpang belah katuhu, ari ngencarkeun mesatkeun panah ka belah kencar. Atuh ngarana ge jelema kos penalti bae. Atuh penalti teh pugu gawang dihareup kunon ka luhur atuh. Eta lah jelema. Tah Ima penalti mah beureunan loba kepoh-kepoh. Permainan dukun. Sabasariri beja osok beureun. Aing ge nyaonang di sia. Tah hese kan ngalempengkeun dahasa. Ieu ge kakenca. Tetapi kersaning Gusti tiba-tiba aya angin ngagelebu kencang ti arah kenca bertepatan jeung pesatna panah kabawa ku angin dipengkokeun pas kana manuk. Jadi lamun angin mah syariatna moal kena eta manuk. Kos awe sabenerna mah teu bogoheun ngan kena ilqala Yusuf. Jadi daekeun kenata ngaranna kena angin sihir. Kena angin sihir kolot-kolot ge geuning loba nu masih kena ngagunakeun sihir. Tapi aya awe nu kieu deui aing hayang cenah nyobaan dipelet goblok beureun. Aya awe wajar hayang dipelet ge aya lalaki nu hayang dipelet. Blon. Aing hayang cenah dipelet ku awewe. Sanu dek melet atuh potongan kos kitu atuh.
betul melet teh meureun ka kasepanana, kapinteranana, kabageranana, kasugihanana, wajar dipelet ku awe. Ieu eueuh bulu jarum-jarum acan. Nah, iya gitu. Mesatkeun panah jauh kana sasaran. Manuk dipangpang belah katuhu ari ngincarkeun atau mesatkeun panah ka belah kenca. Aya bertepatan jeung mesatna panah aya angin ngagelebut. Setas kena manuk bae lah manuk. Eta manuk teh halal apa haram? Ya Allah, datang kadinya pembahasan. Geus teu kudu nyieun kitab deui. Hese ongkoh. Udah guys, ulah sok macem-macem bacaan we geus kitab-kitab ulama menang ijtihad para ulama. Geus urang mah tinggal bacaan ulah sok haju langsung hadis-hadis ulah sasar mungkin jadi tilok kunut mungkin teh anti marhaba mungkin teh anti usoli emang cenah ai teu usoli ulah make emang-emang geus bekos kitu tah geus urang mangan urang loba teuing ngaju usolina 10 kali acan anggeus kada usoli loba teuing ya Allah nu salah seberapa kabeh ja aslina mah yakin ka Allah Muhammadiyah teu salah-salah teuing Persib teu salah-salah teuing ngan kurang pati bener maksudna langsung notor kaditu tanpa dibulak-balik. Kitab Ambalaya sok bacaan kira ya dalil jelas mun aya hiji jelema mesatkeun panah sasaranana ndek manah manuk andai katana kemudian salah nu ukuran ka belaka tuh ya maka kenca tapi aya pertolongan Gusti Allah melalui angin dengan tiupan angin pas mengena kana manuk paehlah manuk walau asobahu sahmun lamun ngeunaan panah kana manuk kena nabi i'anatirin ku pertolongan angin manuk tersebut teh halal sebab endek kumaha bae ge tujuanana endek ngeunakeun manuk. Adapun angin kan kadang-kadang ngabenerkeun kana sasaran, kadang-kadang mah kan teu. Eta mah kan lain ikhtiar urang. Sewaktu-waktu urang mesatkeun panah lempeng kana manuk, mun sakira-kira eueuh gangguan bakal kena tiba-tiba aya angin mengkolkeun ka arah kenca nu aturanana kena jadi henteu geus teh urusanna angin mah teh urusan anu belah ditu ulah nu di luhur mah salah pokos jelema anu bobogohan laki jeung awewe brada lalakina bogo jasa meureun awena kurang sebab lalakina atuh meureunan sakitu ayana awena mah geulis aja ditanya we neng kumaha urang ieu lamun urang ka pelamunan
Oh, pelamun apa pelaminan? Orang ke pelaminan we. Oh, cak awe teh tuh. Kumaha nu di luhur we, ceukina teh mah. Barang neuleuh aya cak-cak, oh kumaha cak-cak meureun. Kan salah. Kumaha anu nampana bahasa. Aya bahasa hakikat, aya bahasa majaz, aya bahasa kinayah. Tergantung kumaha nu nampana jeung kumaha nu nyaritana. Ya angin makan hese kecuali di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam angin teh nurut ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Angin teh nurut ka Kangjeng Nabi Sulaiman mah digerokeun angin bawa teh sia eta gebruskeun ka laut. Atuh bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Babarieun bisa dia lawa. Hantem tuh dangkal kayu itu. Atuh babarieun. Teh iyalah aya utusan Gusti Allah Kangjeng Nabi Sulaiman ngaranna putra daripada Kangjeng Nabi Daud alaihissalam pangsugihna sadunya moal aya tanding Rasul aya di anjeunna Nabi aya di anjeunna kakayaan aya di anjeunna kerajaan aya di anjeunna Allah nyiptakeun manusia nu pangsugihna, pangkayana, pangpinterna, pangsagalana. Ialah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi jang naon eta jang di akhirat. Bisi aya anu ngakal di akhirat teh Gusti, abdi teh embung dikanarakakeun teh nu mantak abdi embung. Lantaran abdi tepan dibere kakayaan ku Gusti tepan kakayaan teh sanes abdi nu Gusti bongan abdi dibere kakayaan bro ujung-ujungna abdi teh ngurusin kakayaan sawah di Cianjur sababaraha bau di Garut sababaraha bau harese gituna jabara rau Ambalayah mobil gitu keneh, toko gitu keneh, berbagai perusahaan. Paneta tenu Gusti, akhirnya abdi ngurusan ka di jabete salat, kadang teu puasa komo zakat mah. Nah ieu mah Gusti embung abdi mah ka neraka lantaran Gusti mere kakayaan ka abdi. Datangkeun Kangjeng Nabi Sulaiman, blak tah ieu saha? Ieu teh Nabi aing, Rasul aing. Sulaiman ngaranna dibere kakayaan ku aing eueuh tandingna. Tok da geuninganan ibadahna terus bae ka aing. Hayo sia. Endeu kumaha urang ngadalil di hareupeun Allah. Endeu kumaha ngadalil tah jang pidalilin. Jelema dibere konsep luar biasa. Diperbutkeun ku awewe. Datang ka waktu bae ngaladenan awewe. WA-an per detik. Ku kasep-kasep nanti Masya Allah ngaladenan awewe datang kata ibadah terlenanya aku kakasepan bangga ku kakasepan akhirnya ke ibadah ke Gusti Allah di akhirat embung ka neraka Gusti tepan mereka sep ka abdi riweuh abdi teh mereka sep teh di kulon sakulon hareang ka abdi kabeh ti wetan sawetan hareang ka abdi kabeh ti kidul ti kaler sehingga abdi teh hese ngaladenanana kasep teh na ieu teh pan pamere Gusti abdi teh sanggup kudu dikanarakakeun ku gara-gara kasep jati Gusti jol datangkeun Kangjeng Nabi Yusuf kasepan saja jeung Nabi aing ayo di kamana lumpat sia Nabi aing Yusuf di udag-udag ku ngaran Zulaikha menghindar jajana mah sebab hatena ka aing Aisyah boga kulit segitu doang guys ya tapi rasa buruk sia emang aing teh jaho sia irong kos Pinocchio sia dek mana lompat jangan dalil di hareupeun Allah tuh nu susah nu gering jeung sajabana enta geus urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala didamel ku Gusti Allah jadi makhluk nu pangmulyana manusia ngaranna haju urang mah dibere iman pamere Allah bangga urang ka Gusti Allah tinggal ngarasakeun pamere Allah hiji
dibere jadi jelema bersyukur urang pakai ibadah ngabakti moal lila urang hirup di alam dunia kok mun umurna geus 60 mah tamat tinggal nunggu waktu tinggal nunggu ditajong geus innalillahi ta ya Allah ya Rabb ulah asa hirup teh gudakeun pake berbakti ka Gusti Allah di antarana ieu urang ngaji ieu teh keur neangan cacaang ngaranna teh yang cang supaya katempo we akhirat teh salila ieu teh nu katempo teh ngan sakadar motor beat bae kredit bae jabatan nu kadeuleu teh kursi DPR kursi MPR kursi berbagai kursi dan lain sebagainya eta maka cipta jeung kadeuleu nah ai kuburan nah ai mizan nah ai siratal mustaqim henteu dae kagambar lantaran kahalangan ku nafsu-nafsu urang neangan cacaang tuh kan ai ngaji teuing mah kagambar ku urang kamari ieu mah make motor kreditan ayeuna barang ngaji mah geus 2 kreditan alhamdulillah goblok tawar tah ngaranna teu ngajadi eta leuwih gede bakal siksaan nang nyaho ongkoh teu dipake ongkoh geus tah mah tadina mah di neraka nangan direrab doang ku ari mah dipanggang masyaallah sia tuh ya Allah ya Rabb jangan cacaan urang supaya mantep hate urang teh supaya ngerenyed aya nu maot eta ngerenyed aduh umur sabaraha umur 35 ya Allah budak keneh teh mah keur meumeujeuna aing mah geus 60 ya asana ieu aing selain rasaan ya aduh tak inget ka maot teh aju salat getol puasa getol lain inget ka maot aju ngalamun punya budak keneh geus pae aing geus kolot tiasa meureun aing ge pae ke eta diuk bae di dinya asana ti isuk geus datang ka sore pugu mikiran pae asana aing ge loba panyakit geus salat henteu teu salat goblok tah mah aing mikiran pae salat teu tolol tah mah eta ge nafsu kene embung kana pae ya Allah teh ieu lalakon Jampari halal tah walau arsala zaman ikhtibari quwati Zaid nyinan panah Kanjeng Nabi Ismail ansok nyinan panah kapanggih ku Kanjeng Nabi Ibrahim ku ramana panjen tepan didinya ceket Baitullah mun urang baheulana mah ka Mekah Baitullah Zamzam lurus ke belah kaler teh eta teh aya tangkal kayu didinya Kanjeng Nabi Ismail sok ngarautan panah jang moro kitu Kanjeng Nabi Ismail teh Masya Allah teh keur carita Kanjeng Nabi di zaman urang mah baheula teh tah mautan nyin teger yen pancing waduh lamun geus nyoy gitu kan mantep kuari makan teu kudu nyin ya beulieun loba kuari baheula mah tibahna ge urang nyieun dipagahan kan ku kolot ya nyokot daun cau bawa lencoskeun kadinya nyerean nah tuh etana kan digarang bukan kena sendok cetimahna geus cair dikadijakeun Masya Allah teu baheula mah tak inget bae beres cabut diangan pake mancing kurang ya Allah ya Rabbi tradisional teu kudu meuli baheula mah hebat babari teh jadi pengalaman baheula jipen di mantak korek eta dicician baheula ku kolotna sia entah kaya tibahan ieu ngan rada kaambeut timahna
Ya karim Allah. Nah, walau arsala Sahman Zaid yenan panah sangeusna dijieun dicoba kekuatan panah tersebut. Coba nyobaan panah ki Zaid teh, masya Allah. Coba ta ieu gondewahna kadi ieu keketeng bahasa baheula keketeng talina ieu panahna diasupkeun ka ditu ditarik keketengna karet teh. Jadi ke lamun dilepaskeun ngancrang urang keur leutik bakan sok nyieun teh kos kitu. Keur leutik mah nyieun tina awi ka dieu jadi karetan. Jadi ka dieu ke cobaan kana buah. Buah tetangga kena. Baheula teh nyieun urang teh papanahan gitu ya Allah ya Rabb. Ngan teu di bolongan tengahna baheula mah jalan sisi. Lewat sisi ka dieu teh. Masya Allah Zaid nyieun panah kemudian dicoba kekuatanana datang ka mana ya jarak tempuhna sabaraha meter kekuatanana kumaha kuari aing dilepaskeun ka ditu tuh ka pangpang gede tangkal kayu ka pangpang gede disebutna naon pangpang gede. Pangpang gede ya tangkal, pangpang nu laletik, pangpang letik, pangpang nu gede naon tangarana? Hah? Dahan. Tah, ieu ngaranna dahan. Pangpang nu laletik, tah. Nu gede yeuh kana dahan gede. Siapkeun. Set, hayang nyaho kekuatanna doang. Set. Barang datang ka ditu manuk ragang. Jah. Manuk ragang jadi teu nyaho aya manuk. Teu nyaho aya manuk teh mah. Jadi kabeneran we nya ngalepaskeun kana dahan. Set. Horenganan pas manuk encrak ka dieu. Atuh kan kena ragang nu jadi pertanyaan, eta manuk halal apa haram? Masya Allah. Masalah datang ka dieu eta kabeneran. Kabeneran pan aya kabeneran mah kieu urang nanjak embe mundur kabeneran. Sama anu kitu ngarti heran aing mah oplok kabehan meureunnya. Haye mesatkeun panah dicoba kekuatan panah nang nyieun manehanana gimana nyieun wa imanang meuli dikenakeun kana dahan gede ku urang teh ya kabeneran manuk pas kadinya plek dagrag teu dimaksud kana manuk maksudna kana dahan tapi pas kabeneran datang kadinya panah manuk aya ragrag kena lah halal apa haram iyalah geus aya masalahna masya Allah. Walau arsala Sahman lamun Zaid ngalepaskeun panah tujuan ngalepaskeun panahna likhtibari kuati untuk mencoba kekuatan panah datang ka mana jeung kumaha kategeranana mun aya angin ngolembarna ka mana jeung sabaraha dicoba heulakan panah teh dalam rangka mencoba kekuatan panah matarodahu saydun kunaon atuh aya manuk datang kadinya mun manuk teh mah teu maksud kana manuk kadinya fakotalahu haruma fil asli haram sebab teu maksud maksud sama kabeneran li'annahu lam yaqsud saydan muayyanan wala mubhaman haram
hukumna haram. Tama tuh kos kamari be percis kebeneran sarua bae. Urang keur nyekelan golok di kieu-kieu atawa peso. Seket amat ieu ragag barang ragag di handap aya hayam. Sisan kana beheungna hukum jeung marina pegat percis kos dang mencit bae. Eta haram sebab teu maksud mah kabeneran ragag. Ya Allah ya Rabbi ge panas sarua bae. Teu maksud manah buronan yakne buburon atau manuk naon bae uncal jeung sajabana kena. Nah eta teh kulantaran teu maksud haram hukumna. Teu maksud. Kan ieu teh anu hebat mah kosduna. Nu mantak aya jelema ngarendeng salat. Ari Zaid salatna maksud salat, Ari Umar mah teu maksud ngan sakadar gerakan-gerakan dong. Percis sarua gerakanna ti awal teh pikeun ka akhir. Zaid mah aya qasdu kana salat, Umar mah henteu. Atuh teu jadi Umar jadi teu maksud. Jadi qasduna ieu datang ka mana nu mantak ieu urang ngabebener qasdu nu hese. Urang dade ka Allah datang ka mana qasdu urang ka Allahna. Sabaraha persen qasdu urang ka Allahna? Urang ka Allah nangan 50%, 50% pangkat urang. Qasdu ka Allahna 70%, 70% qasdu ka urang. Kumaha qasduna ka Allah? Kumaha qasduna ta ieu urang nu kurang pati diopenen, kurang pati diurus qasdu urang ka Allah. Urang jadi kiai qasduna babagi jeung ka dunia. Dimui mah komo tama dunia dan dunia. Oh masalah ieu mah keur sadita. Urus ka juga singgung. Di partai dunia dan dunia. Cenah kiai kula mah di Golkar ge karena Allah. Hayang deuleu aing beungeut karena Allah di partai. Hayang deuleu coba kadeukeun disoekeun irungna ku aing. Mana nu karena Allah di partai? Pugu jadi kiai biasa hese karena Allah na komo di yayasan mah. Teu mayar bae hiji di exit. Teu mayar bae murid keluarkeun apa lillah dari kos kitu teh. Bau-bau dunia lillah mah. Tah pasantren kos ieu ge hese keneh bae asal diondang teu diberkatan bae haju bae ngajang hilak. Bae ngajang hilak, sia nyaho ngajang hilak bahasa Vietnam eta ngajang hilak. Qasduna ka Allah. Qasduna ka Allah tinggal ragap bae diri urang jaheu nya. Lamun bener deh qasdu ka Gusti Allah pasti hudang di beuting. Wal kebel aing ge babaturan aing geus maranaot sahandapeun aing geus pararaya. Aing ge moal henteu pasti paeh. Sangeuk sebenarnya mah ieu teh hudang di beuting. Mana rada puyeng saya ti rada tiris. Pamajikan nyingkap ongkoh deui. Tah ayo coba kira-kira tah jam hiji hudang pamajikan nyingkap anu herang teh tahajud ada tiris. Nah coba kira-kira tahajud apa kadinya? Oh sia goblok kabehan kan. Eta kurang qasdu. Kurang qasdu tapi lamun qasdu da urang deuk ka Allah mah tutupan heula ku urang neng ampura. Akang lain wayah ka neng ieu mah rek ka Gusti. Mandi heula wudu beres wudu kadinya. Aduh babagi. Nah, qasdu datang ka mana ieu qasduna? Nu mantak diusolian teh qasdu ta'arud ta'yin. Supaya mantep eta menang ulama aya geus bisa mantep kudu usoli. Wali-wali emang usoli tara Allah beres sebabna geus nyimpul di jero kolbu ngan kulantaran urang can nyimpul simpulkeun heula make usoli supaya ulah ngalayang ka kaler ka kidul. Usoli salat kaula fardhu zuhri fardhu 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah bener henteu aing lempeng henteu ka Ka'bah. Itu kan tah deuleuh besi salah kompas heula kur. Tuh kan jadi mantep urang. Nah, geus nyimpul Allahu Akbar
mantep kosdu urang teh ceramah kosdunan amplop apa ngaji sih bukan urang teh cicing di mana ieu kosduna naon dek ngaji dek silaturahim kosdu urang lempengkeun ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia lempengkeun tak urang bae nu dikiaikeun ku jelema hese bae kosdu teh ieu keur carita kosdu ieu nah bisa urang kosduna mantep ka Gusti Allah naik tina 50% kuari ka 60 beda rarasaan geus lewat 50% rarasaan beda naik 70 lengan nikmat komo geus 80% mah ngeunaheun nu ibadah teh lain awak ruh ketika ruh teh geus ngarasakeun nikmatna makanan bakal karasa ngeunah awak butuh makanan ruh butuh makanan awak urang makananana sesuai jeung selera urang parahyangan pasti rada amis urang Padang pasti sakali dahar sakilo bae mah kudu ta cabe aduh urang Padang mah mun teu jeung cabe teh jadi kajen sangu kajasal cabe Padang namanya nama mentak ngaheot bae kos manuk beo nya nama Padang juga Betawi ya semuan saya itu tuh Pandeglang nah Pandeglang mah eta kulon mah anu sok bau hiber teh naon ngaranna sok kalaliber teh kah sok bau gaang orang teh di naon gitu di Suguhan Dahar daerah Pandeglang sayur hasim teh sok diteuneunna naon eta naon seng ih udah jaho kurang kulon ongkoh tah eta selera ieu geroh ieu boga selera makananana wiridan roh mah wiridanana teh sesuai jeung selera roh urang teh resepeunana sholawat selerana berarti sholawat roh urang teh Quran selerana Quran roh urang teh ieu teh zikir selerana zikir berarti roh urang tasbih selerana tasbih disesuaikeun jeung daerah-daerah jeung keseleraan awak urang makanan jeung minuman roh ge sarua selerana naon ternyata coba bere Quran teu akur jeung selera zikir teu akur sholawat henteu tasbih henteu hamdalah henteu takbir henteu gering mah budak berarti rohna ieu kudu diopnam ieu mah budak kredit teh lain kredit tadi embahna kredit tuh nu ngeunah cak jan aing atuh teh mah awak ge lamun dibere sangu teu bubur henteu ih si budak dibere naon nya cek urang teh coba kuari dibere kuari bubur embung goreng sangu henteu kan ya bae coba minuman kopi henteu susu henteu naon deui bere buah-buahan embung kabeh ya otomatis kudu dibawa ka usada insani okna berarti gering awak geus selera dibere awewe anu gede embung nu leutik embung coba nu ieu henteu geus eueuh selera lantaran handapna geus jadi wau kan nu hebat mah alif mah wau Masya Allah Karim nah ieu selera awak mah ku urang teh babari ngeunah dahar terus saya ku urang diopenan supaya ngeunah berbagai obat supaya berselera kunaon ari roh teu berselera teu pernah diopenan teu pernah bae ku urang teh soba selerana ka mana goblok sia roh carekanan ku urang batur mah bejana teh tamat Quran saminggu sakali sia sia asal ngadege Quran boro-boro maca si haju heuai bae goblok sia kampak sia kuy mau kampak urang mah ya kampak ya tuh eta hebat tah urang lamun bisa nganasehatan awak sorang coba kuy sia baca sholawat sia ayo asal geus menang 3 bae ieu si aing yang hareup mana karak 3 doang geus lengongan wes selera berarti roh ketika roh urang itu berselera berarti ieu gering rohna
maka diopenan melalui ulama cik coba mujalasah jeung ahli Allah diuk baheula ulah wakawiridan awak zarahkeun sia ku aing zarahkeun heula ka kiai anu beukieun ka akhirat kana wiridan ulah wakukuan zarahkeun Assalamualaikum waalaikumsalam geus we heran kula mah ke ziarah bae ka dieu tempokeun bebes balik bae ada 10 juta insyaallah tuh sia mah kos kitu bae tah aju bae ngahulang sia mah hayangna datang ke kiai neuleuk kiai disuguhan ku kiai diberkatan goblok tah batu kos itu garong ngaranna tah mah tah teh tah mah variasi doang ieu mah deuleukeun awak urang aing sok kaju ngalantur ngomong goblok sebab ieu teh nu di sisieuna tolol nah tempokeun awak urang ka ahli Allah beda ke bakal sok sebab lawan aya sinar di ahli Allah manu urang teu nyaho gaib energi teh ngaranna sinar Quran sinar zikir sinar tasbih sinar ma'rifat pan ma'rifat teh nur ilmu ge nur nah aya nur dina galbuna ilmu jadi nu komo ma'rifat mah urang datang ka dinya aya nur teh sanunya kasorot ku nur tet kula mah baheula keur zaman masanten resep cenah di anu aya kiai ahli ibadah ka ditu ziarah nempo bae teu menta daun teu menta daun empo bener urang ka buya bae ka buya Cidahu datang ka dinya magrib milu salat hayang kapanggih moal bisa salat deui Allahu akbar salat deui Allahu akbar dihitung kula 20 berarti jeung ba'dal magrib 22 terus datang ka isya salat awabin datang bepan ka imah teh jaheuh nya mulai ta urang terenyuh hate teh masyaallah karim tas magrib isuk aing mah nurutan karena isuk mah nurutan Allahu akbar menang 2 geus capek tah urang bisa nempok geus urang lamun nyaritakeun Mama Bakri ulah nyaritakeun sakadar Mama Bakri na ibadahna gira-gira urang nyaritakeun Mama Satibi gentur ulah sakadar nyaritakeun Mama Satibi ibadahna coba beja naon kana tanyakeun kumaha buya tah ulah nyaritakeun sakadar buya ibadahna kumaha aya eueuh model kuari model manehanana jadi jang naon jang kaca urang masyaallah eta keur carita ka tempo zahir encan batinna meureun nu mantak ngaji bae ge aya lazat nu mantak salat bae ge aya lazat nu mantak maca Quran bae ge aya lazat aya ngeunah qosduna geus mantep ka Gusti Allah ukur jeung urang geus datang ka mana ieu qosdu urang ka Gusti Allah qosduna lamun urang kebeneran hungkul nembak atawa mana ndek nyoba kekuatan panah teu maksud ka manuk ai kena manuk kulantaran teu maksud teu jadi kudu aya qosdu masyaallah nah urang ge kudu diperhatikeun ku ari di anyar-anyar qosdu urang abe mantep supaya jadi ibadah urang ngabundal qosdu da lempeng walau arsala sahman ila gorodin fantaradahu saydun sarua kene jeung nu tadingan ieu mah nambahan likhtibari kuati tadi mah dengan maksud untuk mencoba kekuatan jamparing katawa boga maksud lain ieu mah Zaid boga panah nu geus teruji dek dicoba dek dikenakeun pangpang nu itu dicoba latihan berarti mah latihan sek dipanahkeun jeung dikenakeun ka ditu kadua kali kenakeun ka ditu kadieu coba latihan mana pas keur mejeuna latihan set manuk datang ka dieu plak kena manuk ragrag keur latihan mana kena manukna ragrag bae tetep haram lantaran teu aya maksud
kudu aya maksud ya Allah ya Rob ya kudu aya maksud ketika teu aya maksud haram hukum walau rama syaidan zannahu hajaron walau rama lamun zain ngabalang syaidan buburon zannahu hajaron anu disangka batu asaba maka ngeunaan halat laur masaidan zannahu asir bazobain pasoba wahidatan halat zaid ngabalang soe teh buburon disikap disangka nasakna ieu teh sebenarnya batu ngan aya kosdu kulantaran aya kosdu boga maksud kana manuk sanajan disangka nama batu aya manuk di luhur ngadungkuk teh pan berarti gede aya ngadungkuk mah gede aya leutik mah cilok ngadungkuk bode amat teh ngadungkuk ngadungkuk karana aya leutik mah cilok ngadungkuk ngadengkek aya manuk di luhur ngadungkuk atau dihandap sarua bae disangka kurang batu nah padahal eta teh horenganan uncal dili kurang ya itu teh batu apa uncal tapi lu dimaksud makan kumanehanna teh ieu uncal ngan boga sangka batu coba wae dipanah emangnya na maksudna teh endeu kana hewan ngan kulantaran kadeulina teu robah-robah geus dikieu deui geus kitu meureunana tah meureunana uncalna meureun kereknya heuh meureun hewan ge aya tah anu beuki hees aya jelema mah beuki hees atuh biasa tah mah keur ngaji ge halang biasa bae iya uncal masyaallah gari ulah diganggu teh satu kenikmatan ti Allah antep ulah dihudangkeun ulah antepkeun geus pokona ai jelema keur ngaji ge halang ya nama teh nyaho kaler teh nyaho kidul geus bae anugerah Gusti Allah datang ka dinya pohara jasa ya Allah ya Rabb dianggap kiai teh obat tidur ku nyana kuari dianggap punya itu gak dungkuk uncal apa batu asal batu ya guys baik pokoknya dipanah bismillahirrahmanirrahim nah ternyata uncal nu dianggap batu teh nah, lantaran boga maksud bahwa eta teh walaupun aya sangkaan batu tapi maksudna baneana teh kan moro anu tadi makan maksud ieu aya kosdu kun sebab aya kosdu halal kosduna tah ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun aya hewan teu robah-robah teh cicing bae inget ka Syekh Dakok waliun min auliyaillah anu manehanana makan ka kebon geus ka kebon haju bajuna digantung di dinya nyana ngarapihan tatangkalan petani zohirna haju beres di dinya balik ka imah kira-kira bangsa 30 kilo ka imahna teh jarau batur mah huma kitu leuweung datang ka imah digantung gede baju ternyata kadeuleu aya sireum dina baju teh ya Allah ya Rabb maneh teh beureun sireum teh sireum leuweung teh sireum hutan ku aing dibawa ka lembur dieu nyaho betah nyahon teu maneh dibawa ka dieu hampura Gusti sireum teh ban meureun boga tempat masing-masing aya nu sok di leuweung aya nu sik di lembur ieu abdi doraka beusi teu betaheun abdi rek nganterkeun sireum dewe ka leuweung
urang mah pamajikan gitu dianterkeun. Aduh anak teh dianterkeun, batur mah sireum dianterkeun, urang pamajikan. Lo si aya ka ditu mah. Terus mobil aya naon aya teh sorangan ka ditu. Ayo. Masya Allah kan tuh batur mah sireum dianterkeun. Ya Allah ya. Gitulah wali Allah. Ketika menghargai karena sireum ge bakal menghargai deui. Ketika orang menghargai ka ucing bakal menghargai ka urang. Nu mantak bejana kamari ieu, minta caya ji pede kunaon mau dicakar ucing. Nah, ieu sia berarti ngahinakeun ka ucing. Ya ambalaya ucing di mah aing ngahormat ka aing. Ye, teu mono cenah tuh dicakar ucing. Atuh sabangsa meureun manan gitu. Lain bangsa jelema meureun sia mah. Bangsa garong kabeh. Tuh ya. Orang menghargai sireum bakal menghargai. Orang menghargai ucing bakal datang ke mana penghargaan urang kana mau. Bakal dihargai ku mau. Orang menghargai ka mau. Wauh ka Allah, mau wauh ka Allah, aing ge ka Allah, sarua pada makhluk Allah menghargai atuh mau ge bakal ngahargaan sakumaha Syekh Mansur. Ngahargaan ka mau ge ngahargaan. Kulantaran urangna teu ngahargaan ka mau, atuh mau deuk nyangkerem ka urang. Nyangkerem ka urang. Ya Allah, ya Rabb. Baheula di Mekah, di Madinah, di Mekah. Di Mekah aya hiji tukang ngangon. Keur ngangon embe, barang ngangon embe, hiji embe deuk diterka maung. Dicekel ku nu ngangonna. Maksudna beusi ku mau ngomong. Cek maung teh, "Hei, ngangon. Ulah mempertahankeun embe sia. Aing lapar. Aing diciptakeun ku Gusti Allah titah barang dahar teh sakumaha aing. Meureun ieu rezeki aing. Awas ya." Eta pangangon kaget. Cek pangangon teh lain masalah embena kok bisa ngomong sih. Mau. Aing bade mau kan ngomong kadenge ku cili aing lain. Biasana bahasa mau mah bahasa mau. Aing mah ngomong bisa ka harti ku aing kunaon. Cak maung can sakumaha ieu mah. Sia heran kan ka aing bisa ngomong. Aya deui nu leuwih heran tibatan aing. Naon tah? Tuh di kota Mekah aya hiji manusia ngaran Muhammad nyana bisa ngomongkeun memehnyana. Memeh lahirnyana bulah ditu 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun nyana mah bisa nyahuan. Aing mah kakarek ngomong jeung sia, ge ieu teh hayang ka embe sia. Tapi Muhammad mah kanu bakal kahareup datang ka kiamat nya namanya nyahoeun, datang ka surga neraka ge nya namanya nyahoeun. Anjeunna mah memehna datang ka Nabi Isa, Nabi kajeng Nabi Adam, penciptaan langit ge nya namanya nyahoeun. Sok sia mun hayang leuwih heran deui datang sia ka ditu. Masyaallah. Geus baung teh saboro embe jang sia teh aing mah ka Muhammad. Langsung datang ke kota Mekah. Iya meureun Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seri we Kang. Naon? Kula manggi kaheran. Naon heranna? Mau ngomong kumaha? Kula keur ngangon. Aju. Eta maung deuk nertam embe kula hiji, kula ditarik kula hook. Cek nya teh ulah sok ngahalangan aing. Bateng aing rezekina di dieu, aing diciptakeun ku Gusti Allah teh kita ngadahar di mana bae. Ulah sok ngahalangan. Ulah harita lain hook ambena heran mau bisa ngomong. Aji cakangnya kumaha? Aji jangan ngomong leuwih heran tibatan aing mah aing mah sakarang sakieu kadenge Gusti ngomong. Aing mah nu leuwih heran tibatan aing tuh di kota Mekah aya ngaran Muhammad diangkat jadi nabi jadi rasul nyahoeun kahareup datang ka kiamat nyahoeun ka akhirat ge nyahoeun ka tukang datang ka nabi memehna ge nyahoeun. Cak anjing Nabi sedako mau. Sedako bener teh mau. Langsung eta pangangon teh coba pangdongengkeun, didongengkeun ku Kangjeng memeh Kangjeng anu geus sakitu bae entas Kangjeng kitu.
langsung baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Cak Kangjeng Nabi tangan deui maungna sasalaman gereja atuh sarua aja moal bejakeun atur salam ti Muhammad gitu. Nah lamun kitu mantep. Nah teh datang ngangon deui saya deui mau hampura maung ulah diterkam emang kunaon atur salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aing moal nanaon sebab aing ge iman ka Muhammad sama-sama iman moal sering ganggu sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ya Allah ya Rabb mujizat Kangjeng Nabi ketika orang iman akur iman keyakinan akur mau mal ngaganggu ji kuari mah kieu bae ayeuna mah Mang Haji ka Lampung atur salam bae geus bejakeun mun aya maung atur salam gitu di Haji Dendi gitu asana beak kabeh tinggal ngaran doang aja nah. Nah iyalah pohara urang menghargai sireum bakal menghargai ka urang. Oh geus kuari mah kieu urang ngaganggu anak maung di Lampung di Palembang ganggu anak maung lumpak urang ka Banten tek ceuli datang ka di teangan bae ku maung di teangan goblok sia ngaganggu anak aing goblok sia ngaganggu anak aing maung bae galak-galakna maung ka anakna mah tetep bae nyana moal kadahar jeung urusan kunaon aya jelema anakna dibikeunan ka bos sikat bos itu siapa anak saya bos udah pokoknya yang penting kijang bos tolol kuari mah anak hebatna maung teh urang ngaganggu ka anak embe dah ai di prinsip moal aya masalah tetapi ku urang diganggu anak embe neuleukeun bae teu daya teu upaya embe neangan kan nya ge neangan ngan kulantaran teu daya teu upaya apakah nya teu ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh boga anak deudeuh teuing anak abdinya abdi ka anak abdi diganggu ku jelema teh mending mun sesuai jeung aturan Gusti ya eta mah bangunna teh henteu Gusti eta mah penyiksaan bae ka anak abdi nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti anak abdi nu Gusti disiksa ku hamba Gusti anu henteu boga naon kitu ngaranna kadeudeuh jeung kanya biadab nyangakeun tunggu tanggal mainna ya Allah ya Rabbi ta lu batak ya Karim hewan sarua jeung urang ngomong urang kan teu ngarti bae bahasa embe teh be eta teh bahasa embe teh isuk-isuk be apa hayang nginum apa hayang dahar kan teh nya urang ya kan urang hayang naon ieu kulantaran teu ngarti Haji Pedi bahkan goblok teu ngarti ku jana ditutupan dia bandeng sia hayang urang mah beres nyatuan atuh coba ye nyatuan meureun coba ye nginum meureun lamun masih keneh embungeun keneh bae bere bikangna ye tah urang kan keur leutik besok kitu tah bikangna teh sok dicekelan huluna tah kunaon lalakon keur leutik kos kitu nya tah iya kan embe-embean bae teh ngomong naon gitu mano ngomong naon ini sebenarnya teh bahasanya anak kan bahasanya anak urang mah nyaho bahasa kebo teh ciaher hus ciaher eta bae bahasa urang eta kan bahasanya anak urang lamun keur bareng jeung kebo haji urang keur Maluku berarti kan urang keur aya di alam kebo ciaher da urang sungut urang ka bawah ku alam nyana tahu baca campuran aja lo mama campuran jeung kebo atuh bahasa kebo keluar tuh campuran jeung DPR bahasa korupsina pasti keluar lah berarti kudu campuranana jeung nu bener jalisil ulama awiz zuhada sok barengan ku maneh ulama sok barengan ku maneh ahli zuhud abeh urang kabawak jeung kasinara sirba riba zobain lau roma sirba zobain fasoba
wahidatan aya uncal bersekawan ngarombong kan di hutan teh rombongan-rombongan orang ge ngarombong kan di hutan mah manuk baheula orang manuk peking teh sarombongan manuk maninin sarombongan manyar sarombongan bondol baheula makan sarombongan kita jadi baheula we eta manuk rombongan gitu kan berarti eta alam teh masih kene damai teu pasalia baheula mah ya Allah ya Rabb nele urang manuk bondol bae sakali hiber 100 peking 1000 peking mah ngarombong manyar gitu kene ya Allah karim ka manuk bincarung ngarombongan teh loba bincarung mah wallah alam ngaran aslina mah saha meureun tah heueuh ngaranna ngan kanyahoanana mah bincarung bae ngaranna teh nyaho datang ka ayeuna eta ya Allah tatangkalan lah ya bintinu ngaran aslina wallah alam tah meureun ngaran tatangkalan bintinu binna doang bin carung kayak gitu kene hari ngaran aslina teh nyaho Masya Allah tah eta ge kada 10 babin carung mah ya Karim tuh perukutut ge perukutut 5 10 ngarombong dikukur rombongan damai kene kuari mah adi jeung kakang geus embung ngarombong geus teu daek kuari geus teu daek ngarombong aya ngarombong teh dalam rangka aya dalam rangkaan untuk menempuh jahanam ngarombong sama geus kos kitu mah tapi keluarga ini masih kene salaladar mah ngarombong ka mana sia ngaji penting naik motor teu kempes motor aya naik ka mobil aing mayar tapi sia nya teu lah sakira kula mah leuk lempang wae ayo ulah sok sieun coba sok sieun teu lah aing mah aya buntutan kos kitu teh teu mah keur ngomong bae sugan jadi kenyataan goblok tah rombongan uncal di leuweung rombongan sirba ziba kemudian kurang dipanah kan manahna ka mana bae nu kena rombongan uncal 50 kurang dipanah nu mana bae nu kena jadi teu dimaksud mubah berarti nu mana bae henteu mayan nu mana bae nu kenana nageun kurang bismillahirrahmanirrahim nah salah sahijina jadi tarabaskeun ta matu nu mana bae nu kena asaba wahidatan halal bah halal sebab aya kosdu ieu kekuatan kosdu ieu kekuatan kosdu urang kuari maksud ngaji aya kosdu ngaji geus pokona mah maksud aing ngaji titik padahal barang datang ka dieu mah hes kan boga maksudna ngaji datang ka dieu hes teu boga dongengnya mun ditanyakeun ku pamajikanna ka tadi ngaji naon tah arua kemari lain pembahasanan lah ulah sok nanyanakeun pembahasan gitu-gitu kan ngaji bab pepencitan can anggeus-anggeus puyang aing padahal mah hees cenah tapi kan kulantaran aya kosdu ngaji ganjaran meunang ye atuh geus bae datang ka dieu teu kudu ngadengekeun datang nyalanderep nyaho-nyaho geus salat zuhur kamarana jelema ieu ganjaran beunang aya kosduan boga kosdu eta mahal masyaallah ganjaran meunang urusan ngarti jeung teu ngarti nama teh lain urang sama urusan Allah ai kosdu na kan di urang nama ikhtiar ngaranna tapi lamun teu boga kosdu ka beneran doang jadi kosdu Laurmasil bazibain lamun zaid ngabalang rombongan uncal teu ditangtukeun ka uncal nu mana ai
fa asaba wahidatan kena ka salah sahijina halat halal lah ya kos dua kuari rombongan unsal aya 20-30 na diincer di panah hiji ditangtukeun nu dihareup ya ku aing cap ai kena nu pangtukangna bukan nu diincer nu dihareup ai nu kena nu tukang tah eta halal apa haram sih wa in qasada wahidatan munzain ngamaksud hiji nu hareup misalna fa asaba ghairaha ai prakkeuna kana sejen boncit misalna pangtungtungna halal bes sebab aya kos dua kos tu eta gagah masyaallah walau goba wallahu a'lam